Jangan dia kemana ya, ngulin ke dia. Ya. Neng, kurang beli bakso yuk. Kenapa mana mau berduit? Dasar aki-aki nurus tunjung manehnya. Gawe ngagodaan wae randa. Balik, ha? Salah duit mah aya dikurang. Heeh, gitu. Engke kumane tanyakeun atuh deui. Heeh. Ukuranna sabaraha meter gitu. Heeh. Sabaraha duit per meterna itu dijakeun ka urang nya. Ah, kieu maneh amun geus beres kabeh arek beja ka urang. Ayeuna maneh ke ditu lah atuh tanya ke jelema anu ka anu bogana. Mobil yuk, manehnya? Hah? Wah, gua maneh mobil diganggu wae yuk. Kan uning. Manehnya? Udah kena itu. Beta duit yang jajan yuk. Main tak mulu duit mulu sia tuh ke bapak sia. Bang, uang yang jajan ge. Oh, ogas wing ke bapak. Pak. Minta duit, Pak. Uang yang jajan ya. Tadi suruh mi ke bapak minta duit. Lah, bapak duit di mana? Kami tuh minta duit mah, bapak minta sekali duit ah. Aing mah masih tadi ku mi disuruh ke bapak. Ogas atuh. Nah, Pak. Nah, tadi uing suruh ke bapak minta duit. Oh, kemana? Orang duit, mana nyekel, masih urusan anak. Oh iya. Enggak lah hari itu caranya mah. Uing pecat jadi kolot lah.